Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dipanjangkan umurnya. Hari ini kita mau mancing hujan. Mendingan kita lihat ikan di akuarium. Hasil mancing. Dan kita sambung dengan ceramah yang berjudul Gerbang Kematian. Geus bali ka alam nu katutupan ku urang. Geus bali ka alam nu ngamimitian alam akhirat nu urang kabehan ge bakal nyaraba ka alam eta. Nyaba ka alam eta mah dimimitianana ku maot. Gesan urang di alam ieu maot ngaranna asuplah ka alam barzakh. Jadi maot eta lawang nu mantak cek Kangjeng Nabi urang al mautu babun wa kullu nasin dakhilu. Maut eta lir teu beda jeung lawang, kabeh manusia bakal asup ka lawang eta. Eueuh hiji-hiji acan jelema nu teu maot, kabeh maot. Daek ngaji pae. Geus kajenna tulah kai embung maot mah kuari kabehan jelema maot mah aji hirup bae daek. Hirup sorangan bae geus. Batur kan. Geus atuh banding tiga labenya. Tetep bae teu daek wae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari ieu ditanya nu mantak embung tapae naon sababna tuh kan nu mantak embung paeh teh kan pasti aya sabab. Ja ari wali mah hayangan paeh ulama ge nu lain Golkar mah aya siapa atawa aya nu siapa nu gede hutang atawa anu diputuskeun cinta eta ge sarua aya geura pae bae cek teu berarti aing hirup cek lah oh budak kos eueuh deui awewe bae parangsana ka Lampung atuh sia ka ditu balaya di Lampung mah bede adat ongkoh deui nu mantak urang embung maot lantaran urang teu pede nu mantak embung teh paeh ta lantaran urang aya iman percaya jasa ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku percayana cek Kangjeng Nabi engke di akhirat aya siksa aya kesenangan. Jadi lamun urang na geus boga kayakinan bakal senang mah atuh daek maot eta lantaran urang iman. Nah keyakinan Mang Haji mun pae ieu kira-kira ka surga apa ka neraka? Hayang mah ka surga. Ya ka surga pae bae atunya. Berarti ya nama kan ngan disungut doang. Hatena henteu. Tuh. Haji Kasim, Haji Kasim percaya di akhirat aya kesenangan. Percaya tuh. Yakin teu bakal senang gitu. Oh, insyaallah nyana hebatnya sejawab dakos ustad bae. Lamun ditiheulakeun kumaha?
aduh efeknya hampir diwakopkan gugula di Iraknya eta. Ada dibikin kami makajen salamet bae lah tentara Irak namun hayang-hayang teuing nangkep ieu teh hiji. Aduh makasih. Nah nu mantak kula boga dongeng. Aya hiji jelema usaha di modalan puluhan juta dagang limbah beak beak mah rugi ngejual sawah deui puluhan juta deui berangkat deui usaha karung beak deui waruntuk geus 2 kali aya buruan imah jual paling buruan imah ge pake usaha lah jual geus tinggal imah doang sugan susuganan cegeuna ye dijual deui ku nya buah ke dagang karung deui ambus buaya kabeh ambles jeung modal-modal. Nah cegeuna teh aing dagang ya terus tapi rugi bae lah istirahat sakena aing lah waduh aya teh kebal muriang dagang bangkrut awak gering geus ge sakena aing si hirup pupurieun amat itu kan lah mendingan aing geusan hirup di dunia ngasa belati nya bunuh diri. Ya emang orang leles mah gitu kawan. Geus dikieu-kieu we ku nya ibu. Pamajikanana deh yang dipegateun. Oh, anggeus ada papan. Pamustungan. Dagang ambruk kana sawah jeung buruan-buruan nanti jual pakai modal buras kuari awakna muriang pamajikanana yang ditolak balik ka imahna atuh pun berat jasa tambah orang leles karena ngasa belati biasa ibu mendingan bunuh diri sakit gus sokot gus dikieukeun ya Bismillahirrahmanirrahim bunuh diri gak bismillah aduh sadar salam cak pikiranana mending lamun langsung bae mun henteu aing nya ka rumah sakit yaknya nanti angel ka bae terjadi aing bunuh diri make belati maningan neangan tambang aing malah tambang terjadi make belati besi teu pae langsung tambang ditalikeun ka luhur geus dibuleudkeun deuk lolonja gitu gantung diri di dalekunya dah mending mun tambang teh pegat mun pegat aing pae henteu hirup henteu saknya angel di bae teu beres sakena kajen kumaha ge mal jadi aing bunuh diri make tambang maningan naik ka gunung aju daragakeun maneh beres naiknya ka gunung plak siap deuk ngaluncatkeun maneh ngabantingkeun awak mikir deui nya mun pae mah deh mun teu pae deui gurusak guliting lek ka handap pae teu hirup teu mun nyangsang kumaha kahayangna mah nyana ragag batu nuturkeun blek pae sakaligus lamun teu kitu pan hese mending nitah jelema lah balik dewe ka imah balik deui ka imah ayalah jelema bangsa setengah jawara pak kade naon sia ya tegal belati ya pangbunuh ke aing sakaligus ih nanaonan henteu geus pokona moal aya tuntutan naon buat aing mah paehan bae Gusia asal sakaligus dipencit naon ih nanaonan sok yang tumbuh aing ini telemanya sama sudah di tengah burut bae
Kena aya deui jelema tah, tukang mabok. Geus kikieuan betul. Kodong tetos ieu mah. Japri ka dieu. Japri. Jep ka dieu keur mabok. Woi, ngotos ngadarek tasi judul. Ya cekal belati. Ayo bunuh aing. Itu nanonan aing mabok ke eling ke jajan. Sia mabokna kurang serem. Ciu doang. Nyen ciu doang meureun. Entai mabokna. Bunuh aing geus sakaligus emang kunaon? Enggak sudah loba omong. Da aing nyaho heula. Aing usaha beak, jual sawah beak, jeung buruan beak. Ayo aing nguriang, urang pamajikan aing. Wariin dit. Ayo aing naon tuh hirup, maning bunuh aing. Sok doa yang edan geling heula. Si Jepri teh deh. Teh kena bunuh teh deh. Elingan. Indit. Hese amat cek kana ieu. Jual aya jelema setengah bayar. Nah, apa ka dia, Pak? Enaon, cekel di belati, cekel. Enaon cekel pangbunuhkeun kulaya. Siap? Oh, ieu mantep ya. Oh ieu mah ieu. Ngan nanya heula. Ai sia waun teu ka bapa. Henteu. Emang bapak saha? Bapak malaikat Israel. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Atuh Israel mah tuh kudu make belati cabut ya. Bisa sekaligus. Pangyabutkeun ieu pangyabutkeun. Emang kunaon cek malaikat Israel? Make hayang cabut. Lah, teu betah di dunia. Buktiana emang kunaon? Nu mantap teu betah cek malaikat Israel. Atuh iya dagang buras puluhan juta ngejual tanah sawah buras aya buruan doang dijual deh buras deh pakai dagang karung yang ngajebat Kasim segala ditipuan baik wajib pendi akabah untung dah cegah ya aduh geus beakna deres cegah teu muriang mah muriang malaikat Israil ku hari kula ieu aduh setengah awak ayo pamajikan indit kayang manyana mencetan atau ngana sehatan kah sing sabar ieu mah indit emang pamajikan orang mana orang leles teu meunang pake pacek cek malaikat Israil kos kitu mah atuh pamajikan betah kumaha tuh coba dagang rugi imah leon nyanana gering cek pamajikan aing sih naon harapanana tuh atuh dahar hese aja nyanana gering aing ngeukepan naon oh bang cek malaikat Israel teh jadi kitu ge teu sambarangan kula mah teu sambarangan coba cabut cek itu aya parentah pangeran mah tuh heula tuh kecuali aya parentah emang polisi main trutrit bae polisi mah bener bae si mbak liwat nah saya mau kerja sudah sini bawa SIM enggak lu aya SIM mas lewat nya nama asal tetrit betah polisi mah kontak lawan aya polisi periwitna piceun ulah satiup-tiup lah dah cek malaikat Israel itu bisa secabut-cabut da cek kana sebab aican aya parentah mah teu bisa kajunting muriang setruk 2 tahun 3 tahun cenah parentah teu henteu sarajan sehat cenah aya geus parentah mah cabut naik tuh di dulu Haji Pendi oh ieu teh kebal deui ya kana ya Haji Mat Kasim sarua ieu direndengkeun bae habak ya kieu bae cek malaikat Israel ya dibere wiridan bae abe usaha maju abe awak cage dibacakeun tah wiridanana bismillahirrahmanirrahim direkam geus ya neng teu atuh bahaya teh mah seperti malaikat teh atuh bahaya nu eta mah mali bejakeun mah mah bad kasih ngogedean enggak usahana nya malah
Eta dirahasiakeun tetep. Wiridan kedua, jangan ngecek awak. Ngecek kumaha? Lamun dibaca kula aya di hulueun berarti tereh paeh. Lamun eta ayat dibaca kula aya di sukueun eta angel keneh ka paeh. Oh, ya nunun. Teng malaikat Israel. Yang nama indit deui. Dibaca teh wiridan nu kahiji teh. Mulai dagang deh. Masya Allah. Dagang naon bae jadi duit. Asal dicekel punya anak baik laku untung. Mulai nyana meli tanah, ngabangun imah, meli mobil, majikan lagi balik deh hayangnya. Atuh ge ditolak ku jana sia ikeri ini 2 hari balik kacau aja saya anak. Kula boleh inget kakak inget ke anak. Iya, segala inget ke anak segala naon. Semoga mobil lo balik deui. Orang leles belum. Aduh, tapi tetap ngaran lalaki ya anak bener tuh. Ya balik deui biasa imah tangga deui. Waduh, jaga deui malam apa majikanna laka tuh jai kula masa kikirna besi dek nyandung. Itu orang leles saya bagusnya gitu doang tah nawaran nyandung. Ya Allah asana kajajaden nih mah lelesna urang nu senang mah pokona mah Masya Allah imah agreng kendaraan mewah nyana sehat anak pemajikan naga sara rehat usaha terus maju wahara. Haji kuari dibaca ayat nu kadua teh. Iya, ngecek ya. Malaikat Israel di mana ya coba? Dibaca ta ayat nama dibaca ke. Besi ke dibaca ke ngaji peni bae. Kaget jana. Baca ayat eta tet. Begitu dibaca nyana bari nangkarat malaikat Israel di hulueun. Cekna kudu dinya jana bilu kitu tah. Muter sukuna abeh aya di sukueun. Malaikat Israel aya di hulu deui bae, biluk deui jana. Jadi muter, cek malaikat muter-muter teuing atuh. Gombung-bung pae. Belon urang leles segala muter. Itu muter mal bisa. Abeh bae panjang bae bener. Muter teu bisa jeung malaikat Israel. Iya malaikat dek nanti sakumaha janji mun eta dibaca kula aya di hulueun ya tere pae. Aduh malaikat coba cenah ulah waka. Cih Aisyah kamari ieu mah 2 tahun ka tukang pan mere belati ka kaula hayang pae kuari ye keur ieu mah hayang pae can waktuna kuari ieu deui paehan kombung naon teh sebabna tuh kan keur ieu mah hayang pae datang gadeg bunuh diri 3 kali belati terjadi buntung diri terjadi malangkeun maneh di gunung terjadi hayang dipaehan kan hayang-hayang jasa paeh eta tapi kuari ye deuk paeh embung keur ieu hayang kuari embung kunaon kan tah ayalah waliullah datang kadinya ngalayat biasa datang silaturahim. Eta malaikat Israel nanya kawali ngarupa jelema Pak Kiai iya jelema keur ieu mah nyana hayang paeh jasa datang gadeg bunuh diri kiai nyaokan bener cenah tapi kan jan waktuna ai kuari ye kuari geus waktuna deuk dipaehan nyana embung kata kunaon cak wali teh kieu ai keur ieu mah nyana hayang paeh lantaran eueuh harepan sagala rupa eueuh ragap eueuh lieu teu aya eueuh kemelang hayang paeh kumaha engke bae di akhirat lah sabodo ai kuari mah geus dibangun ye dunia dibangun ku nyana imah di agreng-agreng
malah mau diharapun imah naga aya patung nuker ki blodes ngacer betolol sok liwat deh aya rukos gitu antar lol teh jelmanya. Aduh, tuh dibangun sekumaha istana, mobil mewah, tanah melian baik, majikan nuker ieu marada hideung kuari mah tuh jadi disuntikan baik. Bahenol kuari mah. Keur ieu mah emang kuru pamajikanna. Nyana ge diindit pamajikan seperti melangi suruh di. Barang kuari mah Tah, jadi kuari nyana loba ngabangun di dunia, di akhirat teu dibangun. Mantap begitu nyana maot nyana teu boga tempat di akhirat. Bungin. Okos urang kuari ka Mekah. Teu puguh tempatna di mana urang bakal napan aya ye kuari pisah ngaranna pisah umal. Eta datang ka dituna kumaha urang. Teu puguh di mana nu bantak loba nu di kolong jembatan gitu kan di Jabis. Kod Haji Mas Kasim baheula. Eta kan teu puguh bata. Eta urang datang ka ditu bingung. Panai plus mah anu hargana 300 juta. Ka Mekah hargana 300 juta plus. Geus dijelaskeun hotelna, geus dijelaskeun mobilna, geus dijelaskeun jamuanana, geus dijelaskeun pembimbingna, geus dijelaskeun. Jadi kan datang ka ditu ge datang ke Jeddah langsung dipapag, bawa ke restoran, mandina dijelaskeun, beres umroh dibimbing, non make baju ihramna dibimbing, naik mobil naga sedan AC, datang ke Mekah langsung dibimbing, hotel naga geus teu kudu nyisih, datang ka dieu geus tang istrika beungeus ka mana bae urang boga batur gaidna deu ka pasar deu ka mana aya nu nutur-nutur bae tah urang pangeunaheun tah kos kitu tah ka Mekah ge betah eta mah 300 juta. Tuh, di dia mah 40 juta ge eungap. Deres ya bisa balik lagi ka dieu geus deres. Tah ieu ge urang ge lamun dibangun mah akhirat ku urang. Meuli tanah urang di sorga. Ngabangun urang di sorga. Meuli kendaraan urang di sorga. Meuli taman urang di sorga. Atuh ketika urang ditawaran teh, ieu kuari ieu deuk siap teh cek malaikat Israil maot ya tuh siap. Nu mantak siap atuh geus boga di ditu. Tuh kan ngeunaheun. Kan nu mantak ieu embung ieu maot urang can boga persiapan di alam itu. Nah, kira-kira ieu urang kabehan geus boga persiapan di alam itu geus. Oh ya. Tuh kan tegan jawab kabehan. Sionon maju pending geus boga persiapan di ditu. Encang. Beli di ditu tanah, beli istana, beli kendaraan, beli patamanan. Abe urang maot langsung blek tadi itu. Naon eta pameulina? Hiji salat, eta meuli tanah di ditu. Tah ieu bangsa nu kadari ieu. Meuli mah meuli meureun ngan surat teh puguh. Bangsa surat tepugu, bangsa Haji Badi Kasim meuli mah meuli, ngan tepugu surat. Amak surat tepugu surat kuat teu husu. Aya ta beubeulian mah ngan tepugu suratna, jadi teu husu teh tepugu. Jadi datang ka ditu teh malaikat coba barang di dole, sertifikatna Badi Kasim, iya. Bahwa ini suratnya mah ada tuan bodong. Iya mah bangsa ka neraka deui bae ya. Kan wantak sih gade beli tanah salat khusukeun. Abe urang datang ka ditu aya tempat urang. Kiai belajar salat tah di mana tah majelis tah nyempil antara imah gedong jeung imah gedong. Aya ieu para belajar salat garana ieu mah itu mah can puguh pake meuli tanah di sorga. Itu sarua nu bogana. Ieu mah geus jelas ya, ieu mah jang meuli tanah di sorga. Saha nu hayang meuli tanah di sorga asup ka dieu. Ebrak ka dieu asup hees. Ini bangunan sederhana padahal jang meuli tanah di sorga. Masya Allah belajar sholat
timimiti wuduna datang ka rukun salatna datang ka belajar khusyuk. Ya Allah ya Rabbi. Tuh kan geus beuli urang tanah di ditu ngabangun atuh urang di ditu. Kunaon ngabanguna? Zakat eta urang keur ngabangun di ditu dikaluarkeun ongkosna mah ngaluarkeun biasa bae. Tah, masalah yatim piatu tah, masalah aya pake mikirin tah, masalah aya jelema-jelema nu butuh tah. Eta teh ongkosna mah ti kantong urang padahal eta keur ngabangun istana di ditu. Masya Allah, nu mantep markasi mah bisa ada beberana kaya yatim baru. Geus kebal-kebal cenah karunya ka mana. Orang aya kadua teh mah moal bisa ngabangun teh mah di akhiratna. Bangun ke zakat keleuwihan orang. Ayo geus di samping zakat sedekah eta teh keur ngabangun sedekah kadua. Tah eta bangun tah lamun urang nyaritakeun taman pan Kangjeng Nabi waktu keur mi'raj kapanggih jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis salam ka Kangjeng Nabi Adam Muhammad bejakeun ka umat maneh naon gitu pepelakan sing rajin pepelakan gitu di sorga naon eta cek Kangjeng Nabi pepelakan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim girosul jannah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim girosul jannah eta patamanan surga pepelakan sorga. Orang sering maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim pagawean wali ai penting yang nama wiridana eta la haula wala samping zikir ke kadituna loba-loba di antarana eta la haula wala quwata illa billahil aliyil mantak lilis bae hate la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ai penting mah penting kalau ka wirida eta nya nama ya goni ketian eta ya sugi bae bloon ya goni ayo goni ge ayeuna na manu kabayang karung goni ieu tah tanah geus boga istana goreng geus nah jang nentremkeun suasana puasa urang sagedeung deui puasa sakedeung insyaallah ke tanggal hijina diberitakeun ku kula insyaallah poe Minggu iraha menurut hisab tuh puasa geus mah urang boga modal syahadat kemudian salat bebelian tanah zakat ngabangun taman la haula wala quwata illa billahil aliyil anu suasana na supaya indah tentrem ialah maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim jang ngaramekeun munggah haji mun urang kawasa urang terus istiqomah datang ke maut istiqomah teh pagawean urang kos itu berarti kan urang keur inden urang salat inden gitu urang puasa zakat urang keur inden jadi malaikat Israel datang Waalaikumsalam Haji Mas Kasim saya kula malaikat Israel aya naon malaikat deuk nyabut Mang Haji kumaha atuh siap bae jaga sinden itu kulama tuh siap cerai margasim mangga bae kulama tanah boga di ditu jang pindah aju istana aya cek malaikat Israel eta mah disita batur aduh kumaha engke bae cek makasih kumaha datang ka ditu bae menta-menta atuh saya teh bejeng emper tuh geus aya kan geuraheun ya coba urang di dieu salat pilok puasa henteu zakat henteu haji henteu ketika urang deuk maut deuk ka mana urang kan deuk menghadap ka Allah nu bogana sedangkan urang dititah cak nu bogana lamun hayang ka panggih aing kemudian ku aing dibere asal sia daek ka ngalaksanakeun syariat urangna di dieu ngalaksanakeun atuh tenang bebeja ka nu bogana datang ke akhirat ieu caha ya Allah cak Allah teh oh nu kula disembah-sembah teh bener
aju kulapan geurieu salat puasa zakat atuh bancak Gusti cenah kula bakal dibere tuh heula tuh oh jaheul hayu geura ka ditu tadi itu mau bener istana peledeh pas nyana leutik aduh leutik ngeheap golonde baragus gitu nyana leutik hampir teu asup jarak ka jero bebe jaga pangeran dia Tuhan tadi jore amat tuh bonganna sholat siana jore cek pangeran teh atuh pan siapa tilok nggak bener sholat emang siap keur di dunia sok haji tilok kira tengah buru nyin uleg bae selalu nita tuh saya nyin uleg nyin uleg kaburu sholat tengah buru husu anu mentek ieu kadeleun nama sederhana jore urang doakeun mudah-mudahan ieu majelis anu kadeleun di bawah sederhana diberi teger ruhani na ku Gusti Allah sehingga lambat laun urang dia jadi paham orang imah macan puguh ka bawah ka akhirat korenganan tanah macan puguh ka bawah ka akhirat koreng ieu mah ruhani na geus jelas jang menuju istana di akhirat Allah maha kawasa saha jelema nu ku Gusti ditoel ijah urang bakal ka ditu sanunya ya Ahmad eta boga majelis kos kitu tah bangun tah ku sia tah tanahna tah batana tah ya ulah gede-gede tah ku yang diberi 500 siki jadi dapat 500 WC no umpak sama aing ngarepkeun gaji pendi mah dia ketangka kiamat ge moal nya artinya mah ngabangun pondok arti geus buka pondok soalnya geus buka sorangan dia lamun urang beunta mata hate lain lalagaan sanu nyaho urang bisa ngabangun ieu urangna teu khusuk sholat urang teu khusyuk ye ya urang mah dagang teh apaan teu khusyuk mah bener teu beuh ka pabrik teh komo lamun rugi mana khusyuk sholat rugi Haji Man Kasim ya lamun rugi sholat Isya 2 rakaat sholat Isya 2 rakaat Haji Penny mun rugi gitu salat jamak aja subuh ge sarakaat tuh anak lagi puyangan kenapa sholat subuh sarakaat jangan banyak ngomong lo lagi rugi dagang atau rugi sih sholat acak-acakan nah iya kuari dibangun misalnya iya kurang buka duit bangun lah yang karena Allah batur ngaji bisa sholat bisa khusyuk sebab bangunan urang di akhirat begitu nyana dekat sorga orangnya tepat stop di kamar sih ya ke sorga emang kurang sih mata ke sorga sholat na khusyuk di mana sih majelis lana majelis Ustaz Ahmad bejakeun ka pangeran ulah sok sambarangan sia eta nang ngabangun aing sia bisa khusyuk teh eta teh nang aing ajak atuh sia bisa tentrem teu kapanasan sia bisa tentrem teu kaanginan eta teh panang aing ngabangun pangbejakeun ka pangeran aing ngajak atuh gitu kan dibejakeun ku Ustaz Ahmad kan itu bener teu yang murid-murid mah geus baragu salat tangan ieu nu ngabangun naon nya teu kabur khusyuk antarannya mah dagang bae justru nyana pan eta nu pangbangunkeun emang cek nya eta kumaha tah Gusti atuh ajak bae di tukang atulah sakjana teh tetap kan di tukang ge atuh ieu pan bener teh ye ka eta lamun urang beunta mata hate seperti eta mantap ngabangun masjid teh lamun kiai kabeh masjid moal jadi kiai sanu bisa tuh ukar-ukur segala naon bisa tukang basa ge ka bawah eta tukang basa komo nyumbang semen segala rupa batur bisa sholat ku sebabnya batur bisa i'tikaf ku sebabnya atuh kan jadi sebab dia tak ka bawah mantap geus tukang basa teh kudu salat sebenarnya
asal bayaran anak ulah gede-gede. Namun gede-gede mah mah teu akur. Amal menang mah sebab eta bisnis murni. Ngaranna mun kieu mah kabatur 100.000 geus kajeun lah masjidna 150 lah. Tama kan neraka jasa tama. Ya dibebes-bebeskeun ku malaikat. Asal muncul. Ya. Kuduna 100 kabatur nyana 50. Itu jadi kan bisa ngomong ke di akhirat. Di kamarana itu. Di ke surga. Kurang mana? Kurang leles. Salatnya di mana? Di masjid leles. Aing aja cek tukang bas. Mana bangun aing. Ditanya panitiana bener dibayar kan lah ngomong si ayo dibayar aing setengah harga kan keur ieu nah geus aing ajak kajeun aing mah di tukang ge tukang bas bejakeun ka pangeran geus atuh aja tuh kan mun urang betah mata teh sebab pada teh sebab ongkos urang ku hari baca Quran urang ku hari salat urang teh terus bae ibadah bapak urang nu geus di kuburan ngocor terus gayaranana sebab naon sebab ayana urang teh ada urang di sana aya urang sebab bapak urang atuh geus urang ibadah teh memejang urang bapak heula mantap ngocor terus waladun solihun yatullah ya Allah ya Rabbi jeung ieu tah wakaf kuari wakaf masjid nya jariah atuh urang nu ngabangun lagi sarua kakait kan mantak sekali deui ieu sederhana kalau mah teu sedih leuleus sakieu teu sedih sebab ruhani nama teger sebab ieu langsung ka langit ieu nu pake ngaji kos kieu teh mantak eta mah engke ku Gusti ditoelan oh sia yang selamat milu sia yang selamat milu tuh mantak lamun urang geus ditoel mata hate urang masyaallah nah balikan deui ieu urang bangun jang diri urang kuari tah nu mantak cek eta wali jelema ieu keur hayang paeh lantaran manehanana frustasi neraka kuari nya embung paeh lantaran geus ngabangun di dunia akhirat teh dibangun lamun jelema ngabangun di akhirat hayang paeh mantak nu bagus nama dunia urang bangun tapi jangka akhirat mal bisa urang meuli taneuh lamun teu boga duit mal bisa urang ngabangun masjid teu boga duit mal bisa urang mau majelis lamun teu boga duit eta kan dunia urang teangan niatna jang ngabangun di akhirat masyaallah arif tuh terus cek malaikat saya cek malaikat Isa abdi malaikat Israil Israil dek naon dek ngabut ieu oh jahe cek balik kalau dek balik besi kacabut atuh teu wali mah biasa bae terus bae dicabut tuh jadi urang mun geus ngabangun di akhirat urang dek balik ka ditu tenang nu mantap urang embung pae cara Haji Pendita ditanya dek bae embung sebab naon nyana di ditu culak cileuk aing di giuhan di mana heuh sampeureuh teu pernah meuli nyana di ditu aya ge bodong jadi mereka di ditu rada ese culak cileuk mantap para wali Allah mah ditawaran maut siap sebab tadi yakin geus boga lahan di ditu istana geus boga kendaraan geus boga masyaallah kan tuh jelema teu percaya cak nyarat teh lah di kuburan teh kudu aya kasenangan kubur teu percaya aya malaikat munkar nakir nanya teu percaya tah ieu mah teu percaya kiai ngomong ngaco atuh mah kiai oh dongeng aja sugan anu balik deui ti kuburan aing mah teu ditanya eueuh yang teh teu percaya nya mah nu mantap lalaguanana di dunia teh nya mah mabok judi aya awewe simba colok parah ieu nya mah parah aya jaipongan wah nya ngibing orkes joget enggak saya seperti beja ge di berebesi urang kikituan teh atuh pake di kuburan bohong iki kiai geus ngomong gawe teman kiai ngomong-ngomong kos kitu cik gawe teman
siji mangsa tanya nak dek nonton orkes berangkat di kira-kira jam 8 berpeting hiprak cuplas ceplis gerimis hujan gagedean rada gede nyana culat cilik dengan jangiuhan kadeuleu aya saung nah nyiuhan ini saung asup ka saung korenganan handapna kuburan yang isukan aya nu maot jadi geus dieu kuburanna ngan lah ka keluarga isukan bae kuburna jadi aya saung handapna kuburan kana asup ka kuburan dia ka beneran jakena nyiuhan di dieu ngeunah buni jakena ieu ngeunaheun ka hujan kadenge kerja itu kebal datang malaikat munkar nakir wah mandra buka tanya apa? Wah benar juga. Tanya terus. Bang suka geter-geternya nong nanya tuh kira-kira pan. Wah lagi belatu kak. Tapi nyala nggak beranikan diri malaikat. Kulo macan pae. Oh beja. Macan pae. Kulo di tempat cicing di tempat lupa ya tuh siap. Awas ulah deh. Wah malaikat tindit. Nyana keluar terus nyana lompat ke imah kiai. Dari lain balik ke imah lain, bebeda ke kiai. Aduh kiai, kula tuduhkeun jakena teh aya. Kamari masih aja ka aing ngomong. Nggak macam-macam sih. Segala gawe udah hampura jakena kiai. Kula tuduhkeun jakena ieu. Kunaon emang? Aduh, kula tes ditanya ku malaikat munkar nakir wedan. Encan sia. Kula tes ditanya ku malaikat munkar nakir no bener sia kumaha dongeng na, penirup kene. Kula dek nonton orkes. Ayo kahujanan, nyiuhan. Ayo nyiuhan di itu saung orang eta kuburan nu isukan andek dikubur. Jadi kula cicing bae di nyeunjak poek jol malaikat munkar nakir nanya ka kula. Makanya mawa bodem tapi bodem jasa bodemna ngan kula ngaberanikeun diri bae malaikat kula macan paeh iya aku mah dereng mati cekeuna teh malaikat ngartieun cek malaikat tentu wajar jawaban malaikat sia kula sok cicing di tempat nu paeh di tempat parantino paeh kunaon si cicing di dieu akhirnya kula ngaberanikeun diri alhamdulillah malaikat indit kula ka dieu tuduhkeun kula dituduhkeun ta ku kiai karena salat getol puasa getol zakat getol segala rupana ibadah lantaran nyana mah bukti bahwa nyana mantes ditanya geus ditanya ku malaikat munkar nakir lamun teu percaya urang dieu mun teu percaya ya bener ari mah kula mah aya kuburan digali geus beres pan sok angel teh mayitnya nyobaan ge ente kieu beneran nih mah kula mah sok man kasim lah isuk lah mun nyobaan itu teh langsung mal bisa udah di Cilongok sakara Jaro Awici geus rapi kuburan cenah sedang teh coba di aing kubur balukna di kitu ke bae di dinya coba nyobaan maot di dinya langsung maot di Garut sarua beres rapi keur kula di Garut kemudian lilapan di masjid dia nungguan nu nyalateun aya tah setengah jawara lah ngana nyobaan coba panjenengan tadi aing jadi geus dua tah mun hayang ngabuktikeun tilu engke mad haji mad hacem saya nu paeh cobaan teh nya geus diridokeun geus ku kula ulah wakal kan masih terpercaya coba bener ge nah ieu lain lalagan teh kos kitu teh masyaallah. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang teh lempang ngaler ngidul ngolon ngetan nu dituju ku urang macak urang mah sawah teh pasar teh kantor teh gitu kan imah teh dulur teh padahal mah urang keur menuju kuburan sok geura kurang pikir-pikir menuju kuburan cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani na kitab Fathur Rabbani anta fis safar
maneh teh kuari keur aya di jero lempang ilaen ilal gebri ka kubur ka mana ka kubur cok geura urang lamun urang dipikir urang teh keur lempang menuju kuburan sebenarnya asal geus datang kana waktuna atuh geus bae ajeun teh keur tanggung terus bae nah kulantaran sakitu ieu urang dipepelingan ku almarhum Haji Anim cak Haji Anim dulur tah aing mah geus aya di alam barzah sia ge barakah delekeun dengekeun ucapan Kangjeng antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun antum lana salafun aranjeun kabeh geus tari heulaan kaula wa nahnu alaikum tabaun kami ge bakal nuturkeun ka aranjeun kabeh wa inna insyaallah taala bikum lahikun kami ge bakal nyusul ka aranjeun kabeh urang mun zara maca eta antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun eta sebenarnya urang dieu urang leles mun nyaho ka hartina bal dibaca moal tuh Haji Pendi getrok maca bareng nyaho mah wari antum lana salafun mana istilaan kau kami ke bakal nuturkeun moal kebal deui kami bakal nuturkeun nyusul cak Haji Pendi moal aing mah anta gerak dibaca ku nya eta barang ngarti mah keur can ngarti mah dibaca bae wari ngagarin teh entahlah gana moal akan nuturkeun ya jadi urang bakal nuturkeun maka teh buah isuk, buah pageto urang, buah peting, buah berang, buah di rumah sakit, buah di imah, buah kuburan urang di tempatna di kadebangan, buah di tempat nu lain, buah teuing cara sunam, teu puguh kuburan anak, buah teuing di buaya, buah teuing di maung, wallahu alam, hanya Allah nu nyaho. Tambah sabodo geus rumah Allah anu penting urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala tuh masya Allah nu mandak sakali deui urang doakeun ieu almarhum Haji Anim bin Iyam mun aya dosana tur pasti aya ngaranna ge jelema tapi Allah Maha Ghafur urang doakeun urang minta ka Gusti mudah-mudahan dosa-dosana dihampura kabeh ku Gusti Allah dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang kabehan nu aya di dieu mudah-mudahan urang dibere takwa ka Gusti Allah taat ka Gusti Allah sehingga maut urang husnul khotimah maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah keluarga mengaji Anim mudah-mudahan diberi salalabat diberi tawakal wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu mudah-mudahan sabada mautna cak Kangjeng Nabi ulah jadi fitnah jeung dihampura tah kitulah seputar kehidupan urang di alam baheula alam arwah kuari urang di alam mulki alam dunia isuk pageto urang babarengan ke alam arwah ke alam barzah engke aya alam mahsyar ke kakarat alam akhirat wau urang nu kuari di akhirat wau deui mun Haji Pendi akrabna jeung Cina di akhiratna ngahiji jeung Cina tuh aya nu ngajerit waduh dan jalan bener jeung cek wae lamun urang di dieu na akrabna jeung sinden engke di akhirat teh neangan aya na sinden mana sinden
sih ada kuarina orang akrabna jeung kiai orang bakal bareng jeung kiai wow jeung kiai di akhirat bareng ke jeung kiai almaru ma'a man ahabba hiji jelema bakal babarengan jeung nu dipake ka cinta kunyana masya Allah cintakeun urang ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintakeun ka para wali-wali Allah cintakeun ka para ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala sakitu bae ala kadar pihatur tisimguri hapunten tina samudaya kalepatan sareng kekiranganana mudah-mudahan kukumpulan urang di dieu dicatet ku malaikat sehingga urang kumpul di dunia ke di akhirat kumpul deui sehingga urang bisa ka sorga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barudak anu di imana gawe maningan ngararaji pinuhan ieu pondok mumpung urang aya kesempatan lapihan akidah kepercayaan urang sebab kuari loba jasa akidah nu mararengkol ieu urang meungeus karolot anak jeung incu urang didik supaya rapi adapun ieu majlisna insyaallah engke ku Gusti Allah digerakeun dibukakeun hatena sehingga kabangun sesuai jeung kelayakanana insyaallah kula sangat ngadoakeun luar biasa sakitu bae urang doakeun mudah-mudahan ieu majlisna diberi Gusti Allah berubah sehingga majlisna aya dina kalayakan amin ya rabbal alamin sakitu bae pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganan